تذكرة البنات. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sapali ulama parantosnya urkeun wajib ka istri nu atos carogean kedah ngadatkeun ka isin ka Kang Raka supados henteu janten ahli neraka. Ulah nyentat jeung molotot ka Kang Raka najan ambek akhirna bakal cilaka kedah poat kana parentahannana dina lebah nu halal hukum syarana. Ulah nembal nalika Kang Raka nyanggem pami istri sieun diancam jahanam kedah enggal papag nalika sumpingna laan acukna teras elap kesangna. Nyakitu deui Kang Raka bade liar istri kedah jajat ti lebet kaluar kedah mayun istri kulem ka Kang Raka lamun mungkur akhirna sok tarasuka. Sepuh kapungkur sok nyarioskeun mun papungkur bahan pepegatan istri kedah ngalanggengkeun sesengitan supados Kang Raka salami bingaheun. Oge istri kedah nganggolipen setip supados Kang Raka mahabahna mantep. Oge istri kedah dangdos masing sering kudang dosan nu narikana merangsang. Ulah dangdos nalika Kang Raka liar ulah beger komo pisan lamun lacur kulah warga caroge kedah dihormat sareng kata tangga ulah nyieun raheut. Istri hanta kengeng kacaroge ngaret sanajan caroge nuju seueur duit dikedahkeun ka istri sieun ku Allah taat ka Allah kacaroge sing patuh suhun kencaroge karidoanana tabihan caroge tina bebenduna kari doan caroge surga akhirna bebendu caroge neraka akhirna. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Nah,
Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat kasadaya istri anu gaduhan caroge doang tapi anu jomblo mah teu. Jadi ini kan nyarioskeun tentang kewajiban istri ka anu janten caroge. Janten anu jomblo mah teu ieu teu penting kanu jomblo mah jomblo ya tuh. Ya. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.